di antawis bulan anu mulia ku Allah dimuliakeun nyaeta tina 4 sasi di antawisna bulan Muharram. Maka alhamdulillah dulur sadayana urang sadaya di tiap lokasi, di tiap pelosok sok memperingati 1 Muharram. Anu salajengna ku mangrupi hal-hal anu positif urang sadayana diramekeun ku urang sadaya, digiatkeun ku urang sadaya. Malihan aya disebutkeun Asyura 10 Muharram. Di antawisna aya deui anu kalintang mulyana, kalintang agungna, malihan ageung padilahna di mana urang sadayana ngalaksanakeun ngusap sirah anak yatim, budak yatim. Ku cara kumaha dulur sadayana? Naon rupi anu ku urang sadaya dimiliki dina saat 10 Muharram. Bari sambil urang usap sirah murang kalih yatim diusap ku panangan urang sadayana. Naon rupi bingkisan, boh mangrupikeun artos, benda barang sila sajamina. Maka urang sadayana bakal diluhurkeun ku Allah tina tiap-tiap saban rambut diluhurkeun derajat di surga. Sakumaha keterangan dina jilid kadua kitabna kitab Buniyatul Talibin li Talibi Tariqil Haq. Waman masaha biyadihi ala si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli syarafin ala rasi darajatan fil jannah. Saha jalmi anu ngusap ku pananganana urang teh ngusap anak yatim dina dintenan 10 Muharram dulur sadayana nu caket teh heula teh ngomongkeun teh pilarian nu caket sareng urang di dinya lokasina tos tiasa anu caket teras namihan deui lokasi naon upami urang kanu tebih bilih ngaraoskeun pilara kitu nya bilih ngaraoskeun pilara sakamampuan urang sadayana urang ngapasihkeun harta benda atanapi artos sambil diusap mastakana murang kalih yatim. Maka ku Allah tiap-tiap salamar saban-saban lamar maka ganjantenkeun darajat di surga. Ku Allah ditaikeun, ditingkatkeun, diluhurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah itu di antawisna keagungan dina Muharram. Mangga urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet hamba Allah anu tiasa ngagungkeun sasih Muharram ku mangrupi hal-hal anu sareng. Mugia manfaat barokah kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.